Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'du, meh tereh parasmanan tos taruang aya nu atos aya nu acan jadi acos. Sing semangat ngaosna para ibu, si horeng tos siang tabuh 1 ieu teh kirang 2 jam. Lain hahaha. Muqaddimah bahasa Sunda simkuring ngiringan kanu tos ti parayun meh tereh leres teu ieu teh entos berang. Para bapana aya, para ibu rana jahe. Naon jahe teh? Janda herang. Aya japet. Naon japet? Janda lepet. Jahi. Naon jahi? Janda hideung. Keur mah hideung hinyai hirup deh. Mudah-mudahan janda nu aya di lingkungan sing parayu deui. Loba geuningan. Nu ngaminana ge. Bu. Pak. Cek aing ge teh kadenge bapak-bapak mah heuh. Arudud we udud. Aya bapak-bapak. Pak kade udud teh haram. Mun ti balik. Nya heuh da panas atuh. Leres henteu? Sok teraskeun wah ka dikesekeun Pak. Udud we deui udud. Ibu resep ka salaki udud wae. Denge tah. Teu cenah sia teresepkeun. Eta ududna Bu menang meser caroge. Nyamunkeun bae nu meuli salaki, nu batuk. Anu mengok. Paeh. Kagok. Para ibu jamaah hadirin sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina ieu saah simkuring bingah amarwata suta bingah kagiri-giri tiasa hadir di ieu majelis nu kesakieu luar biasana. Tepuk tangan kamu para panitia. Mung can kabeh. Hayang kabeh. Meh kompak, siap kompak. Sok. Abdi dat nemeh tos sasaur ka kersana AA. Adede panginten di antawisna abdi ka dieu teh sanes bade ngaos datos cekap ilmu mah aya di para alimil ulama di Desa Giri Makmur pangintennya. Abdi ka dieu teh bade hiji niat silaturahmi, kadua nama da jelas panginten abdi teh diulem, abdi teh butuh doa nya. Maneh mah sok mitnah ka ajengan duit tangke geus loba doa bakal loba dulur ijem
duit wae. Meni hareja urang dieu mah kana duit. Garadu acis di bumi henteu. Didoakeun ku abdi pangintanya sing garadu acis sadayana. Sing loba. Hoyong ngece seracoy, cos deh itu. Ari di dia ngaos tos biasa kieu. Heueuh cai. Padahal ieu teh usum hu. Ganeng syah. Panitia dan keke bakal da. Kalau sekedap deui nya. Bilih saum cenah. Keun atuh aja puasa-puasa nya. Teraskeun jawabanna teu langkung nu sae mah. Kartos? Teraskeun. Nah gitu. Ibu hoyong seracis, hoyong lunas hutang. Bade nuturkeun abdi, bade nuturkeun doana bade pananganna kapayun nu katuhu. Turutan. Sok buru pereupkeun panangan nu katuhu. Hoyong lunas uninga sataca bade uninga kacang. Ece apa kacang? Cicing kan leungeunna kitu kan? Cicing. Baiklah, kagok edan teh. Bae da ajeungan ge eling sia. Ka ajeung nyebut edan. Ibu, abdi teh sok disarebat di wilayah Pakulonan mah di Garut, da margi ti Garut abdi ge pagi teh nya, abdi teh Turki, turunan kidul. Terus terang ka abdi tacan. Cicing leungeunna kitukeun. Maka dikaharanapkeun. Cicing sing ngagugu meh lunas hu. Cicing dibayar buat ting balik ngaji ibi mangihan koper. Dibuka ti ucing. Geus kenah bae lah. Wios ngaosna bade heureuy wios. Wios lah nya. Nu taraseri mah cirian tareh modar. Nu taraseri mah tareh mod. Cing tarik tareh mod. Wios nyarasna kasar. Mohon kersana adede mah geuning lentong nya abdi mah teu tiasa. Da rumaos abdi mah makhluk kasarnya. Ada makhluk halus mah jurig mah aja. Da. Sok caralik, gelis, calik. Kamana kamu Sinta? Duduk atuh seseleket begitu. Atas pananganna kieu atas. Terang kacang. Aya ibi di Serang di sawah, lain di Banten di Serang teh. Kacang panjang. Eta kacang panjang geus diteug-teug ngaranna naon? Sok engke aminan terakhir ibunya, sok pananganna kieu. Turutan abi, kacang panjang. Buru naus ya. Buru. 1 2 3. Kacang panjang anu panjang lunas hutang. Itu. Sekali deh. Kacang panjang anu ponok anu panjang. Dia malah liar hunggul. Jik teh angan di pengajian aya kikituan wah. Keun bae imam meh teh tun. Lain dulilah. Alhamdulillah. Geus dulilah dewa Santriwati aya? Besti. Terang kieu naon ya? Korong. Terus ngorong di kitu-kitu mentak tong. Urang dia malah lucunya. Lucu teh? Lucu teh lutung cubluk. Tak tong hayang sebut lucunya. Nah. Terus mukodimah panginten sakali deui sim kuring ngiringan sateu acan dilajengkeun ieu cariosan dina raraga litaawun silih bantos silih tulung sareng wargi-wargi urang teu aya lepatna. Mengpeng nuju ngariung hempak marbayaksa sareng ibu-ibu nu ditariung aya ditariung. Bapak-bapak nu di kopea muga-mugia ieu langkung ti 40 abdi yakin. Muga-mugia doa urang sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kahiji urang doakeun bilih dina ieu saah lain bilih deui pasti aya nu nuju teu damang. Aya baik lahirna atanapi batina urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan
dulur-dulur urang di mana wae ayana nuju teu daramang dina ieu saah, teu damang lahirna, teu damang batina, muga-mugia wasilah barokah doa ti urang sadayana aranjeuna sing dipaparinan kasobaran ku Allah. Alam kate damangna sing engal dicabut diangkat digentos ku kesehatan sakumaha biari deui. Sadayana hempak urang ngaos salawat sifa. Allahumma sholli ala tarikan tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sekali deui Allahum ala sayyidina Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Usapkeun panangan kana rarai masing kana awak, kana suku, nah, gitu. Sing sarehat sadayana. Palanyang umur. Utami kersana AA di dieu kasepuhan panginten pondok pesantren As-Saadah Sanding, muga-mugia sami sing panjang yuswana. Barokah milik rizkina, berkah turunanana, santriawan santriawati nu ngaraos di dieu sing harasil pamaksa dan elmuna. Ya Allah ya Robbal, kaleresan pun anak oge sami panginten sareng putra AA nuju ngambah sagara ilmu di pondok pesantren As-Saadah Limbangan. Janten sareng adede teh panginten Besti. Kuninga ibi Besti? Hah? Teman dek? Nah, baheula mah sahabat qorib. Sahabat qorib. Muga-mugia sakali deui nu kaduana pala putra putri putu urang nu keur ngambah sagara ilmu. Ibu garaduh ayeuna budak nu sakola ulah poe Minggu ayeuna mah ayeuna nanya teh dengekeun atuh padu gaduh wae. Ibu gaduh ayeuna nu sakola gaduh pugu ayeuna mah poe sakola teh sok aya nu pre aya nu libur keun bae. Jadi ayeuna urang gaduh ayeuna nu sakola henteu ngan biasana mah urang kali urang teh lamun waktu sakola mah sara. Nah, mudah-mudahan nu sarakola nu malasantren marantena sing janten turunan nu solihin was solihat ngabakti kanu maha suci ku maula kanu janten ibu ramana tiasanya nak bagja kanu janten ibu ramana oge wargi-wargina di dunia parat dugi ka akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Kade eta teh doa teh ibi penting perlu dina acara-acara doa teh sok paner. Nah ieu mah diheula meh tereh bal nges balik mada kena dahar wae di mah daharnya mohon sok eta kade balona bitu nyai aduh mohon sok duduk kamu duduk. Alhamdulillah panginten doa anu salajengna urang dugikeun ka karuhun urang nini aki buyut bau jangawareng udeg-udeg gakait siwur kacang mawur paburantak deuleu nepi ka paburantak itunya disebatna teh karuhun panginten tos ti parayun utami kanggo para pendiri muassis kitu utamina piduana pangintennya kamari kitu salah sawis ulama besar anu jantan ketua PBNU tahun 81 82 Kiai Haji Ali Yafi mantena mulang ka rahmatullah. Bagi keeng ece alam dunia teh nu aralusna tos dicanakan diamankan tinggal nu gorengna tinggal engke ngancurkeun kade ayeuna teh nu aralusna tos teu araya hampura ece nya di kitu-kitu teh meh nyar da ngaji mah sok tun gitu tunuh henteu
Ente tiris ente. Sukan teh hidang jelema teh diisuk-isuk. Abi mah eta meni tiris, jeruk nipis dodol Garut. Sekali deui jeruk nipis dodol, usum tiris nyonyoo. Yeay. Sarompral urang dia. Usum tiris mah nyonyoo. Tah, da abi mah kadinya maksudna ge. Ah, eta mah nyebut kanyut mah nyengsol we. Sirahna. Kasal cenah eta kunyat kanyut. Wios, da kanyut mah bahasa Sunda leres teu. Jelema ibi anu borongan sok disebut. Jelema anu borongan teh disebut naon? Kanyut dina punuk. Kumaha kanyut dina tarang? Kanyut dinu tarang mah eta teh jalmi isinan besar kemaluan teh cek Sunda mah kanyut dina tarang. Aya deui jelema teh ibi gagaya bagan we eta teh disasarung teu cager-cager ngaranna burut. Aya deui awewe eta mah kalakah eta mah hamur. Weureu. Aya deui awewe teh cuk cerak kalakah kawin nu kitu mah hamur. Hidup kanyut. Kagok aing mah. Jadi ibi punten judul ngaji urang ayeuna teh naon? Astagfirullah. Mana ya judul ngaji kanyut? Judul ngaji urang teh tingali Isra Mi'raj alias Rajab. Cek abi mah ieu teh Jabrah. Rajab nyarau. Kitunya urang doakeun sakali deui para muassis Nahdlatul Ulama nu tos diparayun ngantunkeun muga-mugi marentena dihujanan ku rahmat sareng magfirah Allah. Guru-guru urang sami nu tos diparayun muga-mugi sing dilungsuran ku rahmat sareng magfirah Allah. Karuhun urang sadayana aya di alam barzahna mudah-mudahan dihujanan ku rahmat sareng magfirah Allah. Teu hilap urang ngadua ibi garaduh caroge nu gaduh anu arusaha aya urang doakeun bisi majarkeun tara didoakeun ku pamajik. Sok urang doakeun heula Nyai garaduh bapak keur nyaraba. Sok urang doakeun bapak nu keur nyaraba di kota di lemur kananan we jenis usahana urang doakeun mudah-mudahan aranjeunna sing sarehat. Paranyang yuswa kaparetik hasil kaala buahna kenging rizki nu seueur tur barokah. Terakhir urang sadayana nu hadir di dieu garaduh maksad garaduh kahoyong saha nu beunghar urang suhunkeun ka Gusti. Mudah-mudahan wasilah ngaos sholawat sareng ngaos Fatihah engke urang sadayana kenging kabar gembir. Sholawat busro. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terang sholawat busro henteu ibi. Lagamna sapertos nu neme sholawat sifa ngan digentos kalimatna. Sok abi sawangsulan jama sawangsulan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sohibil bushro solatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Dar terang lagamna sareng Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Angkat pandangan sok urang singlarkan penyakit amasyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil kapayun kalur. Allahumma sholli wa sallim sing kompak lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina
talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma tuhassil maqasidana maqasidal khair min umuri dunya wal akhirah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna 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 sari'an bi izzatillah bi barakati hadhil jamaah wa bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. Usapkeun kana rarai. Rarai saha? Nya heuh manya rarai babaturan. Bahaya ibi heuh. Teraskeun telangkung. Geus dibejaan tadi oge. Ganti atuh bisi teu inget kana telangkung mah cek bibi cocok gitu ha. Sok nu teu ngomong bisul sawak-awak. Mending ngomong mending bisul. Cek bibi teh naon? Cok gali gacok gitu. Siap. Jadi naon menang ngaji teh balik ka imah cek salaki menang naon maneh naon cenah jolot cocok wae atuh tos lah urang langsung ibi karena pokok bahasan meh teh siang teu cek abdi geus kapanasan kieu teh abi masuk kadang-kadang heuh nya eta teh atur lieur paling ngancek batur teh dasar cenah Ustad GR Syah us nyebut Ustad Edan enak gelo teruskan ayeuna teh aya weh nya Gusti Nu Agung Kang Dede ceng teh lepat da abdi mah teh tiasa ngaos da abdi mah maksad ge teh bi tadi tos sasauran seja bade ngadongeng ya, jadi kadita bade ngadoa gitunya. Mudah-mudahan ya lembaga si langkung majeng. Santrina si langkung seueur. Pidu anak panginten abdi ge nuju ngarintis bae teh nanyakeun oge. Murang kali kawitan bade diabringkeun sadayana. Abdi alhamdulillah panginten ayeuna di Sukamaju teh murang kali atos 3.000 sareng sireum. Didenge teuing cenah atuh. Kitu ibinya mudah-mudahan sing ari istiqomah. Hese anak teh santri teh ibi hes. Harares ngaji teh hes mantak tong hese ngaji teh hes mantak tong hese sekali deh non ngaji teh hese tong hese musikan tumang tunuh Gusti Nu Agung heug sarete ulah pareuting-peuting teuing mata kelin marahin WFF atuh peuting ngajakan mabarnya hayu budak ayeuna mah ecek kudu disesuaikan heeh gitu. Sok bae rek marayan FF mah ngan ngiluan. Heuh man beh kaperhatikeun. Mengke salat tahajud berjamaah, modal ge berjamaah, astagfirullah. Datang we ta cai papah mamah. Alham jeung murag deh. Gemper, aing mah bae. Tepuk tangan. Gompor berenang. Tak ece cai ieu teh cai yang ada manis-manisnya. Kumaha we ece ge manisnya. Ngenteng pan ih aji gokoloteun cenah. Aya nu kokoloteun. Tangke ece nu terakhir bisa ngajawab ku abi di pasien cai ieu. Si beungeutkeun kana beungeut ece morolok ece jeung mata-matana ge. Hoyong cai ece hoyong. Meuli. Hoyong atas ngalalet oh mang leres sain salah mang salah meja deuleuh meja saha tuh itu mending ngelengkong kieu deui wah ieu nake maung Persib maung luar biasa resep ke ieu Persib resep kalau mau enak menang wae nya abdi ge da cekun bapak kadejang di bapak nitip 2 perkara hiji salat 2 Persib wah hidup Persib
Dulu bobotoh hungkul lah. Gitulah. Siap. Irama endenya Persib teh. Boga tuh sapu tangan berem. Teu bogaeun. Pun bojo ibi bade angkat cenah-canak. Adeuh. Ibi osok itu udah kacaroke. Goblok. Cek dina kitab deet kira sok taraseun ka kersana Kang Dede. Dina ta'limul muta'alim salah sahiji nu matak nyababkeun fakir, balangsak, nyusut kesang ku pakaian sorangan tah. Matak abi mah di bahanan. Urang mah pan keur digawe ge di sawah tuh. Naon ieu ngaranna? Leungeun deuleu atuh. Manya nu kieu pacol. Gusti aing ngaji tengah poe teh sok kieu. Wow. Aca wios gogorokan. Wios capek. Ganti dengan Pocari Sweat. Cairan penghilang dahaga. Tapi da abi mah punten Kang Dede sok lieur teh cageurna teh ku teh pucuk gitu. Heueuh lain ieu mah ngabejaan. Gitu. Saya ngomongkeun sianya. Komo ngomong ke balik ngaji ngomongkeun deuleukeun sia. Di dia ari balik pangosan sok ngomongkeun ajengan osok tara. Kebayang ke pas balik teh ajengan teh cenanya goblok. Ibi punten goblok teh bahasa Sun, hartina logor, teu pas. Sarung gogoblogan berarti teu pas logor. Abi ibu budak pangmelikeun sinyang kupun bapa dawuh nu meujeuh. Logor kabeh. Aya kitu sarung nu meujeuh. Aya sarung bantal. Mananya biasana sok aya. Tong bebeja ka mama heuh. Pun anak hoyong ngiring apa cenah hoyong ngiring hayu ceng ka ditu kasan. Pun anak pidu anak sing panjang iswana. Barokah milik rezekina. Mohon. Nah ceng hoyong ngiring engke can pon abi bagian mawadus. Ulah ceng ulah nyarios kitu. Kumaha lamun teu di bahanan era bapak. Nya, mohon. Geus di callingan. Urang kali bade ngalabring apa cenah hoyong ngiring hayu ceng lah urang numpak buruk urang isromi ibi uninga isro miraj isro telem nyanyinya mohon tong dilampaan wios atuh nanya astagfirullah ya Allah heurai nabet hiji maneh jeung ngomong pamentakeun tuh ayo ece banyak kajengan hiji kajengan mah sakrat biasanya gitu lain menta ya mang ingetan aduh teraskeun kade bising ke balik ngaji naon menang ngaji ya kitu we ajengan mah nitah bener nyarek sal sok meh aya canakeun euih ka bumi Rasulullah sallallahu alaihi ngalaksanakeun Isra. Cung terang Isra. Isra ibi digegel teh amis. Deuleu kana hakaneun mah apal. Misra teh amis. Tah eueuh di Sukamajuman manu kitu teh namina teh jret. Pas digegel jret. Naon? Amis. Ngaranna teh jret. Di dieu mah misra nya. Ibi Isra teh lempang cek Sunda nama naon Isra teh Mi'raj mah naik sekali Isra teh Mi'raj mah maneh teh geus dibere teh pucuk heug pusikan atuh cari cing wae ngaharuleung wae sugan hayang disawer cenah hayang sawer tah 2000 mangi di dia kana bae ce da cek dina keterangan menja abil hasanati falahu asyru amsalihha di mana-mana ngadatangkeun hiji kahadean maka bakal dibalas jadi 10 kali lipat malahan dina sasi Sa'ban mah sok tarseun kaajengan dikalikeun age lain 10 ibi 700 kali lipat amin tang nu saarudunan ieu kerajaban sing digantian ku Allah kudu leuwih seueur percaya henteu sing percaya naon gitu sakade ce Isra teh
ditakol sih dicarekan. Sok ce bareng Isra teh lempang Mi'raj mahna. Sakali deh Isra teh lempang Mi'raj mahna. Waduh bak ting ting. Ke sakitulah. Eta cek babasaan. Kada bisi ngarti bisi engke geus rajaban ye. Cek bapak teh balik salat Isya mamah bapak bade Isra Mi'raj. Mangga. Dar si bapak teh Isra teh Isra teh Isra teh Lempang, Isra teh lempang. ngeus pan bisi ngagebru urang ka handap. Si bapak teh lempang, ibi teh kudu ngesiap naon. Ngadangkak da si bapak bade naon. Bade Mi'raj. Gitu. Dulu we si bapak teh Mi'raj. Kumaha ada ajengan era heuh eta tadi bejaan keluna bapak heuh bisi era mentang emak kitu. Mah bapak dek Isra Mi'raj. Buru-buru ibi teh ka kamar. Siga hayam pae. Ngabebengkang. Engke si bapak aduh loba budaknya, heuh bae lah nya. Si bapak Mi'raj cicing ibi teh tong loba gerak, cit. Da si bapana bade Isra Ibi mah api-api heulai we. Kumaha cenah ajengan heuaina kieu di bejaan. Hayang. Allah karim. Alah. Ibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi dina sasi Rajab leresan ping 27 Roj ku Allah di Isra Mi'raj. Pertinyi-inyi naon? Naha Nabi bet Isra Mi'raj kan? Naha Nabi bet Isra naon walarananya? Naha naon shalalalalala itu cek bibit teh heuh. Shalalalalal sok nu ngomong kitu sing laluna sutangna. Salakina sing saroleh. Teu saroleh kitu. Heus sing langkung soleh nu teu solehnya. Nyarios naon bi? Shalalalalala. Siap. Delekeun henteu. Siap. Naha naon Shalalalalala. mantap. Cek jang orang cek belah dieu. Sok. 1 2 3. Angos 20 nilainya gah. Nu dipayun anu kompak siap balik teh di hadiah ku salakina. Nya heuh mah nya ku abi loba teuing atuh. Bareng ce, 1 2 3. Shalalalalala. Mantap, 200. Emprak atuh. Kitu we lah ngaji mah heuh. Da abi cek pun guru nyaurkeun. Kersana pun guru Al-Maghfurlah Allah yarham parantos ngantun tahun 2020. Al-Maghfurlah Kiai Haji Atep Sutiman alias Kang Alep panginten tiraga hiang. Nya saur akang nah amak kitu. Nah amak itu cenah beda tinu sejen pidu anak akang panginten ceng. Heuh kade mun erek diajar nyarios kade omongkeun anu inget tah mentak abi merek ngagugu eka guru. Ngomong teh erek anu moal ngomongkeun teu inget. Tak ingat nawe. Cocok. Cok gali gacok. Cocok. Terus lanjut. Wow, ya. Urang materi teh lanjut bahasa lagi asya. Teraskeun Isra Mi'raj. Pertanyaan tadi naha Nabi bet Isra kupingkeun di. Urang bahas we nu kaopat meh tereh. Cek para alimil ulama ayana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ngalaksanakeun Isra Mi'raj teh aya opat. Hiji Nabi teh nuju aya dina amul huzni. Tahun kesedihan. Nah Nabi bet sedih cing bi. Si horeng dikantunkeun kuno jantan bojo tercinta Sayyidah Khadijah alaihas salam. Sayyidatil Khadijatil Kubro ibi ngantun. Sok lah tanya. Saha jelemana nu teu sedih ditinggalkan ku pamajikan. Bener teu?
mentak sing nyaraah pak adek apa majikan singnya benar tak bu kalau sudah baru karasa nges eueuh masya laras ibi abdi moal ngabibisani punten di bumi abdi kaleresan gaduh pun bojo kabeneran awewe deh lamun teu aya pun bojo di bumi dah meuni teu pauguh hirup teh hayang dahar abdi mah bak nyaho dek naon lain dek tuang teu raos rasaan teh ka mana ieu si ayang beb sing sae ka bojo teh da raoseun istri mah dipuji teh atuh ngan susu aikan jeung kagableg susu aikan jeung nyebut papap mamah pap mau kemana ngalah jengkol ajik papap ngalah jengkol mama mau kemana seuseheunam rupap mamam jeung papap aduh geus we lah urang mah nu biasa di lemur mah nya bapak atanapi ma kade ulah manehna kasalaki teh komo eta geus disebut si heh kasalaki kos kasawe nyebutna teh heh aya di dieu goblok heeh pancek tadi goblok teh naon teu pas logor pasna mah ulah kitu leres teu sok sing sae atuh pang bapakeun budak bapana kitu pan mah inungna mangga sesuaikeun jeung kagaduh insya sok ibi ieu tos rajaban teh kudu aya robah kudu aya rob ulah rajaban unggal taun muludan unggal taun kalakuan anger we leres teu salakin beka bodas huluna teh tah wih sungkul eta teh meureun mikiran pamajik dibalik cenah ajengan justru pamajikan nepikeun ka sok bodas sirahna teh pinuh ku huis eta teh mikiran bedegongna salak aya di dieu salaki nu bedegong jual salaki bedegong anak bedegong jual gitu kompak nu teu ngomong pancek tadi bisul sawak-awak salaki bedegong Jual. cicing pancen boga apa salaki maneh mah ngarora keneh jual salaki bedegong tarega urang dieu tapada si eta tah abi mah teu ngomong teraskeun ngaleut heula cenah ngaleut ditampi naon ieu oh cai nenen gitu abi matara ibi kana cai nen mah pun bojo amanat bade ngaos ka mana wae ngopi mamanga di luar nyusu tetap di rumah nurut ka bojo abdi mah jabaning ibi punten ngawartosan nya ka urang dieu susu teh goreng kana beuteung susu teh goreng kana nu alus mah dina dada nya heueuh atuh buktikeun sok susu dina beuteung alus goreng warayudun geuleuh aing eta ibu gara punten di Sukamaju mah aya ibu-ibu teh sok cai di kutang hungkul ari anuk di kana hulukeun kana sirahkeun dari sasamping kutang aman-amani digenggeureukkeun pantara nyata teh geus nini cek abi teh nini hapunten eta nen katawis wadahna di mana cek nena di mana wios najang ustada mah lain hayangeun kumaha cek abi lain masalah nu teh hayangeun deuleu anjing rageg Gusti nu agung aya di dieu sok nemong-nemong susu tak dengekeun ya mantak loba terjadi pemerkaosan teh kitu eta teh ditembong-tembong dibikeun hanteu atuh sok nyiar-nyiar ieu mah piduana pun bojo ayeuna nuju nganenan pun anak neme babar panginten sasasi kapengker abdi panginten putra atos 3 bojona meh hiji ulah we ibi abi mah asli ngajam ka pun bojo ge moal ceng mah moal nyanung hiji ge liat leres teh dek neangan kumaha deui atuh da kitu-kitu ken bau deui survei membuktikan bau teu pertanyaan anak bet bau dek teu bau kumaha geura sok nyi di kumaha unggal poe di poe tara
osok di poe ece tara kabaya ger kieu we nuju naon ece gila aingnya jabaning si eta teh goreng ngaranna teh ih goreng ngaran goreng rupa tapi loba lalaki nu kaedanannya naon atuh cek urang naon mau sia teraskeun jadi Kangjeng Nabi ngelaksanakan Isra Mi'raj teh ibi aya sababna si horeng nu kahiji teh Nabi nuju sedih da bojona ngantun cobi geradek teh kayung-yun kumaha si teh Khadijah mah Kangjeng Rasul wangsul ti masjid sumping ka bumi teh teu sok langsung nyuguhan cai ka caroge teh ya Rasul bade ci enen bade ci enteh bade ci kopi bade ci herang gitu urang ngosok tadi tawaran tah balik rajaban mah tawaran ibi dina kitab uku diuningakeun lamun ibi ngalengkah salengkah we dek nyokot cai keur salaki jadi 10 kahadean amin ngaulang wae atuh mantang kemah ibi salengkah jadi 10 kahadean dek ngaladosan erek ngaladenan salak tangke mah rek ka dapur teh leumpahna ulah gede teuing pasti cek salaki teh deuleu pamajikan aing cacingeun ya sok sing rido ngaladenan salak sing rido diajar mata kayak di sukan kabahas kan rojabnya rojab teh 3 huruf ro jim ba non ro na teh dina kitab Fadhailus Syuhur mana mina teh atau maknana rojab teh tina maknana lapad rojab teh ro na teh nyata ar-ridho kudu diajarin ridho kudu ridho urang dikawin ku salaki urang nu eta geus sakituna tong hayang kanu sajen sing nyaah ece siga nyaahna Siti Khadijah engke di mana-mana pupus wah bakal terngiang terkenang pamajikan teh asa hoream deui kawin kanu sajen deui oge nah Allah semua aya gantina ret anu geulis ta eta mah duka itunya pancek tadi kalau sudah tiada baru terasa ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi salatullah ala toha rasulillah salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah 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 salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Hiji waktu Kangjeng Rasul lungsur ti masjid ibi dugi ka bumi cek Kangjeng Rasul teh pas dugi Kangjeng Rasul ka bumi cek Siti Khadijah teh ya Rasulullah antos sakedap abdi bade ngadamel heula cai sus da kasedepna angkat ka dapur ngan ku bakating gemper Siti Khadijah ibi nu dilebetkeun sanes gula balik ta uy
iya bus kocekeun sangakeun we ka Kangjeng Rasul, ya Rasul mangga dileueut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh energen ieu mah Ibi pengganti lapar. Aduh terangan adedenya. Alhamdulillah tos haneut aya nama tadi mah hanas. Makruh Ibi kade nuang sareng ngaleueut cai anu masih keneh laras komo ditiupan mata kenging mantak barolong waos. Udah paingan atuh udah pasok orang mah meuli bala-bala ge komo eta pamuda didenge-denge teh. Di abdi mah di Sukamajuh Ibi punten bala-bala teh sanes bala-bala. Hot dog eta teh. Nah, pan pas ngadahan teh kitu pan. Panas anjing cenah panas. Panas anjing cenah. Engko we seling ceng eta. Bet panas anjing atuh. Kok mun di Inggriskeun mah hot dog eta teh heuh. Papan anjing teh bahasa Inggrisna teh naon? Lamun cicing ngajet dog eta teh bahasa Inggrisna teh heuh. Allahu Akbar. Teramenya. Teraskeun. Sok dialajar Ibi bahasa Inggris kedah tiasa. Komo bahasa Arab. Sabab cek Kangjeng Nabi ahibbul aroba li anni arabiyun wal qur'ana arabiyun wa kallama ahlal jannati fil jannati arabiyun. Cintailah bahasa Arab, dialajar bahasa Arab sabab cek Rasul teh kami oge orang Arab li anni arabiyun wal qur'ana arabiyun. Quran ge berbahasa Arab. Terus wa kallama ahlal jannah fil jannah arabiyun. Cacarios ke ahli sawarga di sawarga teh Ibi ku bahasa tak dialajar teh ayeuna heuh. Bisi kajadian ke hiji waktu ka Mekah urang. Nya, ini ka Mekah urang teh bingung pandek mareuman lampu ge naon bahasa Arabna. Askar kan meureun heuh nitah urang teh. Naonnya lampu teh baheula ke sakola agama. Sirojun lampu. Sirojun. Ari mareuman naon mareuman teh pae. Askar sirojun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meureun teu bisa bahasa Arabna mareuman. Mareuman teh paeh ari paeh teh cenah di urang mah innalillahi geus paeh. Askar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabayang eta nu di titana ngahuleng meureun nya. Tak dialajar bahasa teu bisa urang anak urang atuh. Mentak baheula mah geuning sakola agama aya binya. Sok eta teh ulah hilang eta teh. Baetun babun pantos subakun jidarun bilik khojannatun lemari miratun atau kursi dorot dotun motor butut geus jadi motor bututnya bahasa Arabna pernah suka dengar dorot nah itu motor butut ini motor dorot teraskan dugi ka mana bieu napa teu kana dorot atuh neme teh dugikeun ka Siti Khadijah ninyo caian da puguh anu dilebetkeun sanes gula balik tak uyah Ibi lain gula uyah ku Rasul dileueut teh punten amis pangset tapi Rasul jungjunan alam jadi contoh carogenu soleh tarangahina kana tuangeun tarangahina kana leueuteun dinikmati we Rasul mah bismillah. Pas susunya gitu Ibi kedah dinikmat cobalah mau nencak di urang dia heuh Ibi ninyuh kopi ari pek teh si kopi teh ku uyah diuyup ku salaki da pok lah eta teh ngamuk tengah dolo cenah mah heuh sia ka aing rek ngaracun goblok cenah meureun heuh kitu tapi Rasul mah cerdas kasih teh Khadijah kumaha sasorana geulis asa tos laminya urang teh acan ngaleueut babarengan ti payun mah hidup teh upami abdi tos ngaleueut sok teras dicanak di pilarian teras ngaleueut abdi teras dileueut bade ngaleueut bade atuh ya Rasul dicanak ku Siti Khadijah bismillahirrahmanirrahim. Ibi Siti Khadijah langsung nangis nyurucun nyuuh dina turna jungjunan alam ya Rasul
Hapunten nu kasuhun meta abi teh kaweurgeum pernu kedahna dilebetkeun gula bodas ieu kalakau ya hapunten ya Rasul. Teu sawios geulis teu sawios. Keunda jalmi namina ge. Osok salaki urang kitu. Ibi nyayur ensop heueuh. Der teh kurang uyah da bolotot salaki atuh. Sia ieu kurang uyah. Rumah tangga 15 tahun jeung aing teu uyahan keneh isuk aing panglikeun 2 truk da ibi teh pan ngingkiung pan awe mah kitu teu kaur ka bentar hatena teh heuh ceurik pan langsung nyeri kajen tutumpuran nanti kali itu nate mengpengorak kene. Terus terakhir pek geras serahkeun talak 3. Geus aing mah daripada di kieu-kieu mah aing mending di kitu-kitu. Cek salakina Aisyah ngomong naon. Pokona nyeri hate aing mah di kitu-kitu ku maneh teh. Inung urang macam pernah suntak-sentak ka urang teh. Teu ceuk geuleuna kawe teh kitu. Lamun aya ka nyeri ka bungah sok leweh saleung mun bari ngomong ku bari ngomongna cek aing mun dek ceurik-ceurik heula mun ngomong ieu mah ceurik jeung ngomong dihijikeun sok tara puguh bener teh cocok cok gali gacok Cocok. ngeus atuh ngaremeh sok di urang mah disantak cek ibi teh kagok jadi hate geus aing mah daripada dikeke mending balik ka imah urang cek salaki jing ibi langsung keluar ti imah 10 meter ngaheunge cicing cek salaki nah cicing poho pan geus maot balik deh ka imah tuh di urang mah tuh dah heueuh ibi rumah tangga teh nya teu pada silih ngama tak sok silih ngamaklum dina rumah tangga mah mun aya pasea ngobrol lah dari hati ke hati ulah make emosi cek kolot mah kudu rep dengekan ya kanu geus karawin dasar area ge sarua diajar rumah tangga mah leres teu tanyakeun ajengan ge tong siga ajengan ge sarua rumah tangga mah sarua pamajikanna ge sok leuwih gal teh lain curhat-curhat sia nu matak nu mawi nu botak atigang awi pun bojo mah asli bibi di bumi tara seueur sahu repe nyaho-nyaho busiat aing ngarusiakeun jeung aduh sok cenah dibejakeun henteu nya mama cenah mama sok busiat aduh abi dicakar euy gara-gara ucu atuh dah teraskeun nepi ka mana bieu Gusti atau nepi ka busiat cenah jadi Kangjeng Rasul sedih kunaon bojoku anjeun nu pikayung yuna nu solehah ngantunkeun alam mantak mudah-mudahan Pak urang daruakeun bojo urang geus ngabelaan ngababarkeun ngaenenan leres teh ceuk aya kumahaneun di kumah kitu ceuk bantuan-bantuan aya kumahaneun aya lapeun naon eta dilap heueuh aya tuangeun aya inuman aya kiihaneun kiihan teras ibi sabab kadua mah cek para ulama ayana Isra wal Mi'raj teh punten ayana adu argumen antawis langit jeung bumi gini nya cek langit urang mah boga anu cek bumi gaduh anu cek langit boga matahari di bumi mah cenah gaduh neon teman heuh aya di langit cok boga naon deui boga mereot cenah naon heueuh ta eta boga planet sok cenah di bumi boga naon di bumi mah gaduh tangkal cengkeh tah kade barudak sia urang kita jadina teh tina cengkeh bari kande tina naon ari cengkeh teh nya ngacengnya astagfirullah ari urang dieu aduh ku akbar kabayang balik ka imah naon maneh menang ngaji cengkeh
cengkeh teh hasilna budak. Naon cenah cengkeh? Nya ngaceng. Ih Gusti nu agung. Eta meni ku bekehna gara atuh. Allahu Akbar. Teraskeun. Alham. Kedulah sim kuring mah seja idkhulus surur lah nya ngalebetkeun ka bingah ka sadayana. Pan ai keur barunga mah poho kana hutang poho. Balik inget deui we bae. Nya. Kan bae bi lemen ruang riung kieu teh urang sadayana teh sok gede hidayah. Gede hitut di atuh. Sakade lemen ruang rieu kieu teh insyaallah urang teh gede hidayah, ling gede hitut. Dan anu gede hitut mah biasana anu gen astagfirullah. Kapitnah deui. Bae da ajengan ge gen. Apunten Ibi, abdi sok katelah kapilah kepali kulonan mah. Sok diserebat teh Ustad Dodol geura eta meni teu ngeunah cenah. Udah merempedah ti Garut. Kamari ngaos abdi ka daerah Pacet. Salah dihan teh cenah pangarsa Ustad Dodol sanes. Baelah ceng daripada Ustad Doma. Pan ti Garut anu katelah teh hiji Dodol, kadua paingan cenah eta ajengan teh siga astagfirullah. Ka aing nyebut siga Doma. Ibi Doma mah nu tarasol. Aya Doma sok salat. Sound the Ship. Sound the Ship. Ngan kade film Sound the Ship ulah dilalajonan ku budak ngabejaan. Nah, tingali pelajaranana Sound the Ship mah alus kene upin-upin. Heueuh. Ipin Upin masuk tingali. Ipin Upin mah geuningan pelajaran ku barudak tadi tingali. Betul cenah gedengan. Ulina teh mau mobilana teh siga si Esan jeung si Jarjit. Da jelema baleunghar mau mobilna teh maneh mah make remote. Pan si Ipin Upin mah mawana teh tina kai. Nya, naha pan ketek budak teh nanya, "Mama cenah Ipin Upin mah tina awi." Ih, kasep kudu konaah tinggal Ipin Upin. Dulu Ipin Upin teh datang ka lanceukna, "Kalos, aku main-main dulu." Tingali cenah Ipin Upin mah mundek amang teh wawartos heul. Tak kade ieu barudak ayeuna heh mundek ulin bebeja. Sababna teh loba penculikan aki-aki. Lain budak. Nah, dipadog aki-aki dikereut etana dijadikeun lato-lato. Aduh. Kade usum lato-lato. Gusti eta di mana-mana haye we, tepun anak oge haye terok. Eta teh je filosofinya ulah urang teh kade daek diadu-adu kabat. Heuh da nyeri atuh geura sok. Ulah daek diadu domba. Aya we beunang kapangaruhan urang teh diadu-adu jeung batur tah ulah kade teh lato-lato teh simbol keur urang. Ulah beunang rek diadu. Gitu. Aya di dieu sok ngadu hayam. Aya nguseup. Lanjut. Laukna kirimkeun ka Sukamaju. Ece nu nguseup mah da jago atuh. Sok apal nerkana. Ngan bejaan tah, bejaan nu rek nguseup ya ku abdi di bejaan. Lamun rek nguseup tingali posisi sare pamajikan, Pak, nu rek nguseup. Mun pamajikan kakatuhu tangke ngalungkeun eupan teh kakatuhu bari bismillahirrahmanirrahim lung insyaallah. Lamun pamajikan malikna kakenca, tah kakenca nguseup teh alungkeun sinaona si eupan. Lamun pamajikan nangkarak omat tong init nguseup. Useupan eta mah lebar. Teraskeun nepi ka mana bieu? Nepi ka nguseup cenah euy. Jam sabaraha ya? Bilih siang teuing. Teraskeun. Siap nepi ka jam 2. Siap nepi ka jam 3. Luar biasa urang sanding mah nya. Luar biasa. KBG ahli ngabohong sia. Ngaos aing. Nabi Isra Mi'raj teh bi aya sababna, sabab nu kahiji dikantun ku bojona, malahan dikantun ku tamengna, butos nama Mang. Cek sapalih uang Abu Thalib kakasihna. Kadua langit jeung bumi adu argumen, katilu ayana naon? Eta tah ayana satos sawarga nu ngaran Burok, ibi naon? Burok teh bahasa Arab, hartos burok teh cek santri mah dimustak tina barkun hartina kilatan samran cahaya. Matak burok mater sakali ngalengkahna teh satungtung deul jauh naon cenah gitu burok mah sakali ngalengkahna oge jauh tah ece burok teh kabeneran malak Jibril hiji waktu ka sawarga di sawarga teh ngalayak burok teh seueur
Da sato sawarga teh pangeningannya soal almarhum Mama Khair ti Manonjaya. Ari sato dina kita sarana dardir. Ari sato anu aya di sawarga aya 10 geuningannya salah sawisna burok teh. Burok teh salah satu sato sawarga. Termasuk gogog alias anjing kade anjing ashabul kahfi tapi ieu mah nya lain anjing urang dieu pan urang dieu mah anjingna ke di karopeah. Da kamana si anjing? Dek ngaji anjing cenah rajaban. Sing aranjing ngomongna teh. Kade sia maneh tong sing aranjing. Biografi keur ngaliwat ka dieu aya anjing punten cenah anjing. Bae atuh cek sia teh ka anjing mah tong punten. Punten cenah anjing. Ngan abi mah emut dongeng eta gogog teh bi. Kae satacan dilajengkeun neme kana dongeng anu katilu burok. Gogog teh abi mah emut zaman Nabi Sulaiman alaihis. Nabi Sulaiman nuju calik. Torojol aya eta aya ucing. Aya naon? Ucing. Kan Kangjeng Nabi Sulaiman mah gaduh mukjizat tiasa nyereos sareng hew. Ditaros ku Nabi Sulaiman eta ucing. Hei ucing. Ucing. Hei. Cak atuh ngomong ibi teh bantuan. Meok gitu atuh. Ih, menit bisa diajak kompromi ieu mah. Ucing. Eukeun bae api-apina we atuh. Meh tere. Ucing. Cek urang kadengana mah meok. Tapi Nabi Sulaiman mah kahartoseun. Ucing. Ka dieu. Mangga cenah jungjunan bade aya maksad naon. Kela. Ari maneh osok syukuran ka Allah. Kan tenan cenah Kangjeng Nabi abi teh osok syukuran ka Allah. Kumaha maneh syukuranna ka Allah? Alhamdulillahilladzi ja'alani hirratan walam taj'alni daekan. Alhamdulillah Gusti abi mah dijadikeun ucing teu dijadikeun hayam. Nah maneh bersyukuran. Gusti alhamdulillah abi mah ucing mah lamun asup kanu boga imah urang teh diu ke pana anu dahar teh si saha teh melongkeun urang dahar jeung asin parlong we kakah meok ganeng maneh ucing hayang pan diasongan saha teh kadang kala moe kasur pangheulana nu nyarean saha coba malah mandar cenah Gusti aya di abdi mah ucing teh nepi ka mahal ngaranna ucing anggora alhamdulillah abi mah teh jadikan hayam torojol teh hayam ketok kongkorongok betot merenah gitu kadang kala hayam mah eta teh sok ngahina nu botak di dia aya nu botak pan aya nu botak teh hayam masuk kitu ngomongna teh barakatak butak cenah barakatak butak hayam digeroan ku Nabi Sulaiman ka dieu hayam ka dieu langsung hayam ngama ka ucing sia cenah ngomongkeun aing aya di dieu sok ngomongkeun batur sok dihareupeun di tukangan ulah kade eta teh mun erek di mana? Kangen moal mungkinnya. Moal mungkin ngomong dihareupeun mah. Kade ibi tah hasil rajaban ulah sok ngomongkeun kagorengan bat. Ngomongkeun ajeng ngabejan, racun si ibi ajengan mah. Mun diomongkeun ku ibi pek tinggalin ke anak turunanana. Ajengan teh gobloknya cenah gitu. Goblok ajengan teh nya, ajengan teh goblok cenah gitu. Dar sakala diomongkeun kagorenganna awas. Racun siapa ngomongkeun ajengan mah kecuali ajengan api omong aya ajengan api omongan jual rudet ibi kumaha cek ucing ka hayam maneh osok syukuran tara cek Nabi Sulaiman cicing ucing maneh mah ku kami we ditanyanya hayam osok syukuran tara kongkorongok gitu bisa apa uci hayam osok syukuran tara kongkorongok cek hayam teh naon maneh jawabna osok kumaha maneh hayam syukuranna ka Allah alhamdulillahilladzi ja'alani daekan walam taj'alni kalban alhamdulillah Gusti abi mah dijadikeun hayam teu dijadikeun gogog cek hayam malah teu dijadikeun ucing alhamdulillah abi mah jadi hayam jadilah diri sendiri be yourself jadi diri tak neng kade ulah tuturut muning ulah tuturut maka ajengan ulah tuturut muning kade pandi ayeuna mah loba budak teh ibi tuturut muning ningali dina TikTok rame ngilu itek-itekan heuh barudak ayeuna da meuni lieur aduh Gusti aya gempa eta kamari da lain ngadoa kalaka disetatuskeun goyang dumang guys Gusti eta goyang dumang majarkeun da cenah inungna gering dalin dibawa ka dokter atuh dipoto disetatuskeun ya cekrek mohon doanya ibu aku muncrut Gusti eta
nanti buru-buru bawa ke dokter. Tah ibi kumaha tos kitu atuh. Cek hayam alhamdulillah Gusti abdi mah jadi hayam. Hayam mah daging nara. Ping-ping nara. Raos, lin racun. Raos. Malahan aya di jalan magni sok dibungkusan eta daging hayam teh ngaranna pre chicken. Oh, wah pre ucing cenah Gusti. Oh, wah pre anjing. Lagi pre chicken. Oh. Eta hayam keur ngomong torojol anjing. Hayam. Sia ngomongkeun aing. Kumaha cek hayam? Naon si anjing? Kalem ya atuh tong make urat kitu ngomong teh. Ka dieu. Tah der teh cek Nabi Sulaiman. Anjing, mane osok syukuran? Kantonan Gusti abi teu ngeunah diomongkeun ku si hayam. Kumaha syukuran maneh? Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam taj'alni khinjiron. Gusti abi mah syukuran ka Gusti. Ka Gusti Allah dijadikan gogog, dijadikan ka anjing, teu dijadikan babi. Sag najis-najisna abi aya keneh sok resep. Di Barawa di dieu ka gunung disebut Moro. Manfaat keneh abi mah. Oh, maneh. Alhamdulillah Gusti abi tuh teu dijadikan bagong. Bagong masakan resep sok sia cenah. Eueuh. Geuleuh kabeh oge. Najis malah nepi ka mugolado. Keur ngomong kitu ibi, torojol bagong datang. Anjing. Anjing, sia eta muka denge keluar saya eta cenah nu anjing. Bapani mah keur ngadongeng punten. Anjing sia ngomongkeun aing, naon sia bagong. Cek anjing teh, ka dieu ngomong. Der teh. Kayak cenah gogog. Anjing, nah maneh bet ngomongkeun urang. Tah taroskeun we ka Gusti Sulaiman. Der teh cek Nabi Sulaiman. Ka dieu babi maneh. Osok syukuran tara maneh babi ka Allah. Begitu mana? Dijawab gitu. Sora naon eta? Gusti nu agung. Sora abi atuh bibi. Ini kabina-bina teuing. Geus nyebut edan. Gelo. Doma, ana babi. Cekek we atuh ibi bisa kalian. Babi ge syukuran ka Gusti. Kumaha syukuranna? Alhamdulillahilladzi ja'alani khinjiran walam taj'alni tarikus sholah. Dengekeun. Cek babi, alhamdulillah Gusti abi mah ditakdirkeun jadi babi. Di mana-mana abi maot geus di ruang jadi bilatungan. Tapi abi alhamdulillah Gusti teu dijadikeun jelema tarat, teu dijadikeun jelema tarat tukang salat. Nu tara salat, alhamdulillah abi mah jadi babi hungkul lah. Baik. Jelema nu tara salat dengekeun ye. Jelema nu tara salat mah salian tingke di ruang bilatungan bakal aya balitung. Sok. Nu tara salat mah mengkaning sok taroskeun ka ulama. Pertama kali jaga nu ditanya di akhirat teh masalah salat. Sok salat tara maneh lamun tara pek disiksik diwalang-walang diuyahan cek sapali keterangan 80 wukuf di neraka. Naudzubillahi min. Kade ya barudak terutama mamah urang mah sok head kabudak nu head kade emutan nyai ngesolat encan mama geus encan mama ge hayu buruan sarolat tah ayeuna sakedeung deui sakedeung deui duhur ya urang ngajamnya sekerap deui geus we pokona mah duhur geus ngajina heuh gitu kaning tadi teh sabab teh karek sabaraha jitil kanu kaopatan ke deui lamun diulam deui awet-awet we tah ieu ieu cek babi, abi mah alhamdulillah dijadikan babi. Paeh di ruang bilatungan, hari nu tara salat maka de di mana paeh bisa jaba bilatungan teh bakal balitung di akhirat ibi. Jaba punten cek ulama as-sholatu fil ibadah kaman jilati ro'si fil badan cenah jang dengekeun maneh teh ngomeno kitu atuh. Jadi ngalali ka maneh. Saya deh cek as-sholatu fil ibadah cek ulama kaman jelati ro'si fil badan ari salat dina ibadah teh siga derajat mastaka dina awak. Jadi lamun jelema tara salat teh sarojeng eueuh naonan? Eueuh sirahan cik ibi lamun magrib ibi keur tutup hardeng padek nutupan hardeng kamar aya nu nolol ka kamar tapi eueuh sirahan. Ya Allah. Cek urang teh ka bapak-bapak itu naon aing mah Gusti. Aya nu nolol tapi eueuh sirah. Cek salah kita kanyut lain itu mah da
aya awakan kan eueuh. Naon ibi nu kitu ngaranna? Jur cek urang dia mah. Leres teu? Berarti lamun bibi boga salaki tara salat. Berarti bibi teh dikeukepan ku saha? Pek mere aing mah. Boga anak, anakna tara salat, berarti ibi teh ngukut naon? Pek. Dor teh ibi ge tara salat, sok keluarga tara salat atuh aranan hareupeun imah teh the big family of jurig. Keluar besar jurig ada tara naon? Mangkaning ya, apa bahasa Indonesia mangkaning ya? Mangkaning ibi hiji jelema nu teu salat teh punten. Hiji jelema nu teu salat teh sarupeun guru 70 imah kahareupeun kabagean. 70 imah kakatuhun kasararea sararea. 70 imah kahareupeun kakatuhun 70 kakencaeun 70 katungangan pek merek hayang maneh alham janji adan aya ngaji ber kupingin lah adan siap. Tong waka balik aja nu balik tewak ku sararea euy. Kela can angeus. Mangga ibi jempol pandanganna sakumaha ajaran pun guru. Pandangan jempolna kieu kan. Marhaban tuturkan abi marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah. Ieu kana socakeun dina kitab Tanqihul Qaul upami telepat upami urang tiap nguping asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngaos nu name terus disusutkeun kana soca urang insyaallah jaga ditepangan jeung junjunan alam ya Allah ya Rabbah sekali deui marhaban bi dzikrillahi ta'ala qurrata a'yunina bika ya Rasulullah tiupkeun kana jempol urang susut dengan asa urang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Allahumma rabba hadi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'suhul maqam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ibi saurpun guru upami tesumping waktu salat karasan urang nuju di majelis ilmu ngajam heula dina manah bisa kabujeng ngantunkeun nya ngajam teh ngamaksud atuh ngajam wih ti dieu bade teras salat. Leres? Mangga ngajam dina manah wih ti dieu bade teras salat duh kade nya. Muka heula pincuk we, bisi lapar. Bingke makruh. Hayong kita ibi keur salat duhur teh kuduna disirkeun meusandar tarik di jero imah teh dadek dahar di luar tadi nangis ngeunah. Kadenge urang aduh can salat cek ajengan kudu salat ah. Kade we bungkus teh urang teh dibungkuskeun we deui disimpan malahan geus dibukbrak di luar teh jeung bapa jeung anak. Dar salat, bapak salat teh lah cek ajengan kudu salat mun teu salat teh jurig. Heuh buru bae bapak imamna we ke cenah bapak mah ka masjid heuh jig ka masjid. Pake tu sorbanana popoean heuh. Dor teh salakin ada buru-buru nyokot sorban ai si horeng salah nyokot ai pek teh hutang pamajikanana. Mentak deuleuh heula atuh dor cokot sup pan heuh.
Sub teh ka jero masjid eta si bapak teh dek salat. Babaturanana seuri we. Eta maneh cenah sorban 2023. Pas direret ajik salah mawa. Ieu mah kutang. Pantungtungna. Tah mantah kade, mantah abi mah tara nyimpen sorban dina popoean sok si salah mawa. Keun mah ka pamajikan kade eta tetong di mana wae nyimpen nu kitu teh atuh cing mun erek jeung eusina. Gitu. Nah gitu Ibi. Teruskeun. Ah, sekedik ya sate acan ditutup ku doa sasarangan. Ibi kade cek bieu tah tina hikmah neme nyariosna dongengna Nabi Sulaiman kade jaga anak urang sabab salate Ibi punten barometerna hirup sakade salate barometerna cek ulama lamun jelema ningalkeun salat bakal dibere 12 siksaan sabaraha sabaraha eta sabaraha salalalala sabaraha Bi kupingkeun dia mempeng ka dieu 12 teh Bi 3 keur hirup kontan eta mah mun jelema teu salat 3 dibere siksaan kontan kewara rasakeun ku sararea geura sok 3 pas engke sakarat 3 di jero kubur 3 engke di poe kiamah ya Allah jadi sabaraha tah 12. Naon cenah ujang nu 12 teh buru kaburu burit geus moal dibahas kabeh da cek tadi geus ada nek geus ngajina oge. 3 we heula aya nu di dunya Ibi kade. Hiji nu bakal dibikeun ka jelema nu tara salat dengekeun ye. Hiji dengekeun barudak kolot kabeh we mah ye. Kudu nyaho. Hiji dicabut naon cenah? Kabarokahan rizqina ku Allah Subhanahu wa taala. Moal barokah, moal naon? Pek Pak, lain hungkul teu barokah Pak, istri bapak ge moal barak. Oke. Rizkina moal barok, bojona moal daek Ibi ditumpakan ku jurig. Ulah daek engke maka ge. Salat kitu mung kumaha lamun ke anak turunan urang mung salat jiga maneh. Leres teu? Matak geuningan dina agama mun rek milih salaki teh istikharah temukan cinta dalam dina lagu kepan ayanya eta teh lin. Salat oge. Nya, naon hebat naon eta teh Pode? Kuat naon eta teh? Naon laguna teh? Apa geus tong ah. Jangan bilang kau pemuda kuat. Kitu laguna teh. Jangan bilang kau pemuda kuat. Kumaha tuh Mang? Jangan bilang kau pemuda kuat. Jangan bilang kau pemuda kuat. Geus aing teu bisa. Kayak kumaneh saya kumaha tuh nyanyi teh. Teu tiasa bieu mah nyanyi mah. Ngan resep kana alatna gitu. Panona alus biwir. Alus ceuli rebing. Aing ka mana-mani wae nya. Aya di dieu ceulina nu rebing. Aya rebing teh naon Ibi? Da di abi mah rebing teh biwir ka hareup. Oh jeding eta mah. Karek apanya? Nepi ka mana bieu? Gusti eta nepi ka jeding nyananya. Terus abis ka bujang jeding, hiji diangkat ka barokan usaha babari, usaha ngantereh be. Cek pamajikan teh ari maneh usaha teh pan getol, maneh teh panahan jalan balik aing ge jalan ditoel. Maneh teh usaha teh getol, tapi ka mana menang usaha teh nyangsang kene modal. Si horeng Ibi tara salat mah tara puguh beakna teh leres teu. Di dahar jadi penyakit. Kadangkala leungit aya nu madog, kadangkala kaduru, nu dagang tara salat. Wah, rugi. Nu kana bangunan tara salat, nu sok kasawa bobolokot jadi tani tara salat, pamuda kasep tara salat, nu gelis tara salat, nih keur mangeus pe bautan tara daek sol, hirup deui eta ge rug. Sholli wa sallim da Salli wa sallim daiman
biman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Aduh karunya teuing anu kasetara salat, aduh anu kasep Nabi Yusuf kasep tapi tetap Nabi Yusuf kasep tetap salli salli Allah Allah salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Buat apa beli kain batik kalau tidak pakai selendang? Buat apa beli kain batik kalau tidak pakai selendang? Buat apa punya wajah cantik kalau tidak mau sembah? Buat apa punya wajah cantik kalau tidak mau sembahyang? Salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Jerek cek 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 tuh si Ucu ngajungka nginung nang ngajedog. Ayo mana ulah anak aing macak aing deuleu atuh abi ge reuas puguhanan anak aing ngajungkal aya wae aing mah hakeun bae Ucu geulis sing solehah panjang yuswa jodona kasep mau untung diuk di hareuta mentak cek aing kudu rek diuk di hareup oge gitu neng sing karinging jodohnya tos narikah tacan acan teu payu atuh nyuhunkeun ka ade deh kerasa awas id qala yusufu insyaallah lalaki ngudag ka neng goblok bayar hutang boga hutang alah moal nengnya insyaallah sok lah sing karenging calon anu daek salat kade bisi ka imah mawa mobil alus mawa duit loba tapi teu daek salat daek teu aya jelema teh biasa beungeutna teh pati kasep leumpang ge numpak senal nya datang ka imah tapi getol salatna daek milih nu mana? Ibi, sanes kirang sononya, terus siang teh, urang sholat berjamaah, insya angkat pandanganna, urang ngalap berkah dina yasasi. Sok, nurek wih diukelah, tong waka tulus, tong waka sasalaman. Eda, eta waka cium-cium tangan, ke heula, urang ngadoa heula nyai, eta anak nameh kadoaan, tong luak liok adia. Sok, abi sawangsulan jamaah sawangsulan, muga-muga tina lisan sahabaya doa urang diijabah ku Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal. Amin. Intina mah ibi tina yang ngaji teh urang silih ingat urang silih geuing terutama kade ibi ka anak ka salaki sok teh emutan sabab cek tadi aduh urang teh nya keur mah sakieu batan hirup teh geuningannya cek tadi teu barokah rezeki diangkat cahaya kasolehan moal aya nu ngabaturan ka urang bari naudzubillahi min dalik ibi tah anu hirup keneh mah bakal dibuktikeun teh naon maot cenah moal mawa iman naudzubillahi min dalik maut bakal dicabut iman disalabkeun naudzubillah entah kade sok silih jaga silih emutan ibi tong hilap ke anak sok wae disebut cerewet oge nyai ujang anak ingkong nya kade mama nitip salat bener teh ka 2 Persib eta meniku keukeuhnya kenah kitu pengen ibinya sok angkat pandanganna urang ngadoa sing khusyuk mangga urang mudah-mudahan tina doa
urang sadayana sing aya dina panggul pangijabah. Abi sawangsulan jamaah sawangsulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni Rabbi ij'alni muqimas sholati muqimas salati wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liwalidayya wa lil mu'minina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. yawma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah bi khatimatis sa'adah waj'alna waj'alna minal ladzina minal lahumul husna lahumul husna waziyadah waziyadah bijahi bijahi sayyidina Muhammadin sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah bisyafa'a wa ala alihi wa sahbihi dawis sayyadah. dawis sayyadah. Allahumma 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 inna inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Para ibu jamaah, para bapak, para ibu, hapunten nu kasuhun bilih aya saur anu teu kaukur. Hapunten nu kasuhun sakali deui mudah-mudahan dugi kabumina sing saralemet kade nitip sarolat duh. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.